jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyaritakeun tentang amal geus teh aneh, urang nyaritakeun tentang pagawean teh aneh. Dalil ambalaya kula mah deuk dongeng. Manggihan hiji carita kaget. Kakaget teh kieu. Aya hiji jelema asup ka sorga, barang asup ka sorga ngalamun. Model kan ka sorga ngalamun. Atuh model mah jadi sorga ngalamun. Di sorga mah lain tempat ngalamun. Mun di gerendeng jangan ngalamun mejeuna. Di sorga mah lain tempat ngalamun. Sebab naon nu dilamun atuh ja aya. Ndek ngalamunkeun naon? Gedong kurang kumaha di sorga. Ngalamunkeun kendaraan, ya Allah. Kendaraan naon atuh di sorga? Kijang mah jeung geus moal hayang. Ya moal hayangeun kijang, hayangeun sote. Urang gerendeng nu susah. Ya nu sugih mah kijang geus hayang. Geus teu hayangeun sarugi mah baby band Lexus. Mobil-mobil anu urang teh nyaho ngaranna teh tah. Rolls dan lain sebagainya nu sarugi. Hayalan nu susah mah yang apaan saja. Lain mobil atuh mah kaleng susu. Hayalan. Komo karimun menyeletik. Nah, ieu keur carita di sorga kok ngalamun. Naon nu dilamun atuh kendaraan hayang naon, istana, bubuahan, bahkan bidadarina. Urang lamun nyaritakeun awewe sorga, ya Allah ya Rabbi, hese nyaritakeunana sebab naon? Cak Kangjeng Nabi, cinggirna ye, lamun ditololkeun ka dunya panon poe surem. Ndeu kumaha coba? Lamun nyiduh nyaksrak ka laut seungit jeung amis. Haju nu deuk numpakana modal haji pede teu ridho jaing mah. Atuh teu ridho. Protes urang protes. Ulah. Nah, ieu keur carita kok di sorga ngalamun. Akhirnya kan ditanya ku malaikat, ente kunaon sih di sorga ngalamun kieu? Di sorga mah lain tempat ngalamun, tempat senang jeung bahagia. Cek nyana ditawaranna naon ge asana teu ngeunah. Sanajan sakieu loba jeung mewahna. Nah, sebab kula kehilangan sosok manusia anu selalu babarengan waktu di dunia, ngaji bareng, ke masjid bareng, bergerak di bidang syiar agama Allah bareng, nyantuni yatim piatu bareng, dan lain-lain sebagainya, ke Mekah bareng. Nah, ieu diteangan di sorga eueuh. Kula mah kajen ieu surga mewah can kapanggih jeung eta tetep kula moal senang. Ya Allah, cek malaikat saha nu sok babarengan jeung kula kiai anu ngaji bareng, ka masjid bareng, bahkan ke Mekah bareng, jantuni yatim piatu bareng, bergerak syiar agama Allah bareng can aya eta kiai eta panglaporkeun ka Gusti Allah. Akhirnya malaikat lapor ka Gusti Allah, aya seorang manusia di sorga ngalamun. Nah naonan cek Allah? Di ngalamun cek. Urang mana itu orang gerendeng? Lain. Orang gerendeng mah teu ngalamun nya geus di neraka kabeh. Ieu macak malaikat ngalamun naon nu dilamunkeunana? Bejakeun nu dilamunkeunana cek nya ieu di sorga kehilangan babaturan waktu di dunia. Babaturan kumaha? Ngaji bareng, ke masjid bareng, ke Mekah bareng, nyantun dia yatim piatu bareng, syiar-syiar ngaluhurkeun syiar agama Allah bareng, can aya di sorga nyana tetep can bahagia. Cak Gusti Allah, hei malaikat tanyakeun saha ngaranna? Tangan di neraka. Mun aya di neraka cepat bawa ke sorga. Langsung malaikat bebeja, ayo sia barang jangan enggak sorga. Ke neraka, tangan. Tangan. Di tangan bener aya di neraka. Ya iya. Kiai kok di neraka? Kiai di neraka. Hampura kiai ku di neraka. Ngridit tanggeus aing. Masya Allah, atuh dan naonan kiai ngridit. Akhirnya keputusan Gusti Allah kula ditahneangan
Iya titah diangkat. Bener tah? Bener. Masya Allah. Bungahna kula lila kene cek kiai ieu. Isda teh lila kene. Cek Gusti Allah kapangi angkat bae. Padahal masih 10 tahun kene. Tetapi begitu kapanggih titah diangkat bae. Diangkat langsung. Ya Allah, dibawa diseseh heula di haod Kangjeng Nabi, begitu dek dikasorgakeun kapanggih jeung Kangjeng. Tas mana? Neraka. Tas naon? Neangan babaturan ieu hiji. Gitu ka neraka. Atuh lain bebeja cek Kangjeng Nabi ka dieu. Geus, kuari mah ulah waka ka sorga. Teangan deui coba murid-murid. Teangan kawauh-kawauh anu di jero kolbuna aya zarratun minal iman, sadzarrah tina iman. Geus. Kuari angkat. Tadi mah SK ti Gusti Allah, kuari SK ti kaula cek Kangjeng. Masya Allah. Atuh dana ka neraka deui neangan babaturan. Tinggal sieu bae aing ka sorga encan ka neraka. Ditinggalkeun ya da. Ya nungguan di lawang sorga kieu angel oge sih. Waji Samsung meureun ditu nya. Akhirnya deangan. Teang atuh loba, Masya Allah geus murid, geus kawauh, nu alalakrab, nu asal wau, atuh pan di neraka karari bae keur naon? Neangan jelema nu aya imanan. Ya kula ieu. Si urang mana sia? Kula urang pondok, sangaran sia? Haji Pedi moal wakas ya mah. Aya ekstrim oge teh jelema nya. Akhirnya terus dicokotan. Ya Allah ya Rob. Akhirnya dibawa sisih dihaod berangkat diasupkeun ka sorga. Kula maca dongeng eta aya sedih aya bunga. Ari sedihna atuh loba nu ka neraka. Bungahna ternyata seorang kiai, seorang manusia solihin anu geus ka sorga dibere kewenangan untuk mencari murid-muridna, mencari dulur-dulurna jeung kawauh-kawauhna. Ya Allah ya Rabb, aya bunga tanu mantap kadang-kadang ngahajakeun silaturahmi ka kiai abeh diwauhan kunyana. Urang mah ngawuhan ka nya bisa nyana wauh ka urang hese. Akhirna pada kula saat jeung Gus Dur wauh akrab lain lalagaan, kemudian jeung Mbah Mangli atuh wauh, kemudian jeung Mbah Masum Jogja patali aya dulur di Jogja jadi wauh, kuari jeung Habib Lutfi sangat akrab. Geus teu naon-naon ieu pikiran teh jang di akhirat. Kadang-kadang gitu tah kata ka Habib Lutfi geus nuhun jasanya sering ka Cilongok, bahkan ieu geus aya di telepon. Poe tadi aya ti Maroko geus daratang ka Pekalongan, kula geus ditelepon tita ka Pekalongan aya multaqo. Nah ieu kadang-kadang nyurucut bunga ka aku gitu tah. Sebab naon? Ka impina beda Habib Lutfi teh mun kula jaritakeun impian-impian jeung jelema-jelema tertentu paling beda Habib Lutfi. Hese ditebakna kos Gus Dur. Hese ditebak nomor 1 lain. Tebak nomor 2 lain. Hese jana mah jeung eueuh bendu jana mah. Tuh sia mah seuri we heran aing mah. Katebak waing sia lah. Hese kos nomor 1 lain, kos nomor 2 lain. Jeung eueuh bendu deui ka jelema teh. Coba ge deukeutan Habib Lutfi eueuh bendu jana. Eueuh naon. Kula anu geus nyaho aya disebut nyaho jasa wa meureun besi tapi hafal insyaallah. Nu dimaksud kula lain sakadar di dunia jang engke di akhirat. Sebab pernah nyana nyaritakeun impian nyana deui nyaritakeun impian ka peuih jeung Kangjeng Nabi di lingkungan Kangjeng Nabi aya A B C D E tah ceuk kula diengkeun aing aya eus ieu teh ngadengekeun Haji Pendi eueuh kabari deuk kaol Habib Lutfi malah nu ngobrol masyaallah kapanggih jeung Tuan Syekh. Kemudian kitu garendeng jeung Tuan Syekh Abdul Qadir aya Habib anu di luar negeri dicaritakeun kula sok kadengekeun aing aya eus di dinya teh Haji Pendi eueuh deui bae. Macana kan ieu maca. Lah ieu keur carita
Jadeketan ahli-ahli Allah. Keuntunganana lain sakadar di dunia be mere pencerahan, tapi seperti dongeng nu tadi sahanu nyahong ke misal Gus Dur Gus jelas mah di akhirat di surga jangan ngalamun. Gus kenapa ngalamun aja? Ada yang belum ketemu. Siapa? Itu Haji Pendi. Biarin aja sih, nggak usah dia mah udah biar jadi areng dah.